pamirsa sadayana, alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau supados nyangkong kana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Geus kitu andi bebejar ke sosial media nu keur ngalasuluh. Anjau ke tempat biasa kasampak teh. Ngan syukur aya suluh garing satumpukan. Si Medina mah teu kasampak. Ayohan keur ngapak heula neangan sayang manuk. Koloyong andi ngadeukeutan di Citangka geus diuk bari pikiranna mama masih kene museur ka Nyi Tarsia. Heug disaliksik ku pikir, disasar ku dikira-kira, dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa, dipikir nepi kabuka, diakalan nepi kabeunang, dipikiran dilenyepan, beuki jentre pangna Nyi Tarsia ngeloloskeun teh sasapna karena nu jadi sukang lantaran itar. Nah di mana atuh pantesna teh sare di mana dugna dahar sakasampeurna mangka ita teh pangawakan awewe tapi na atuh meuni luluasan kadar eta ku kenyerian kang ani ge sanggup majayanana sok sanajan eta teh saluyu jeung kaayaan hate itar nukung si diebehkeun ka Kang Andi. Tapi tanah kakak burak-burakan cenah ieu teh pengorbanan pikeun Kang Andi. Memang di Kang Andi oge di aku, tapi teu naon Kang Andi ridho pasrah demi kebahagiaan itar pribadi. Duh, itar di mana tuh ayeuna teh keur mulih anggur sing ngawatos ka emak sareng ka abah itar. Di mana tunung teh gebeg Andi mendadak ngagebeg digigireun implengan Nyi Tarsia teh ngabeleg-gedeg bungkeulekan rupa Nyi Eis bebene pamepes teh peubeureuh pamegeut maneh nemongan bari pasemuan ngariuk alung kawasna nu terus rasa lantaran hate manehna beut nu gencang kawas nu mopokeun kana ikrar anu geus janji pas ini geus dipastikeun. Geus sapunten Kang Andi mengpekan bangetna saolah ngepeskeun panenyo nyingkahan bubuden geus nu sasapna keur nguyung alum tapi lantaran katempona panon batin keukeuh we gambaran geus teh teu bisa leungit malah beuki embleh bari nu semu bengas hareupan. Euy duh nu hapunten Kang Andi rumaos Kang Andi ngolembar teu pisan-pisan Kang Andi ngagaduhan teh luncat mulang udar tina tali gadang. Namung duh nasib nyita teh mah aya nu ngajaib tina jurang katang sarana iwati Kang Andi namung duh tawarat upami Kang Andi kedah nganyerikeun ka salira margi nung cahaya hate Kang Andi nu bakal nyerengan sareng nyaangan goning nempuh tareng-tungna jalan kahirupan anu bade disorang. Duh itar kedah kumaha tuh Kang Andi teh kedah kumaha Andi antukna mah teu beda tinu keur linglung pikiranna ngubang sarta luak reok teu puguh ka mana anteupna ras ka ditu ras ka dieu ditimang-timang sarua berat
mun kanu saurang dieusi ku pinuh acining birahi nu ku saurang deui padet ku kadeuleuh sarta kanyaan nu moal aya laasna ngan alusna kitu teh teu kapapanjangan boro tadi marek diasongan tambang sina gantung diri tah ngan hanya ka si Medi kabulu datang mileung Andi teh lain deui giak sarta bungana si Medi sasat geus asa kalanceuk sorangan geus kitu mah teos bae arini tidinya bari masing-masing maranggoa suluh pangpunggering pangaruh si Medi anu galecok ngajak ngobrol untuk lemah naon-naon anu jadi pikiran nu matak pakusut hate ngadadak lus saharitaeun mah catet tah saharitaeun ge nu kali ayeuna mah gerahana hate nu ningali petak polana si Medi nu memang pikar sepen tanpa tempat tempo Andi nepi ngabarakah tak seuli kagugu ku caritaan si Medi anu pikeun seuli. Isukna bering sararea arini ditambak bayang si Medi oge dibawa lantaran bisi kamalinaan di panyabaan lantaran maksudna Aki Musani cicingna di Cipancar teh rek rada lila nyimpang geula ka ujung nepungan Ki Jandra aya untung teh pikeun Andi mah lantaran boh Ki Jandra boh mah ijah seorang oge taya nu nyabit-nyabit gitar sia meureun peda marasa bunga kanjangan Aki Musani kawasna bae ngaragangan ka semah piraku be disuguhanku pika sedieun mah geus tuus kesang bring deui nuluykeun lalampahan ka Cipancar Ki Jandra nganterkeun nepi tungtung lembur bari lempang teh nyempatkeun ngaharewas ka Andi lamun bisa mah cenah isuk hayang dianyaan deui ku Andi lantaran aya nu rek dibadamikeun ku Andi gancang bae disaluyuan lantaran geus kajudi Ki Jandra teh pasti bakal mabadamikeun dina hal kaayaan dirina Nyi Tarsia nepi ka Cipancar dibagyakeun ku Ki Sahudi ka emper-emper ka Pak Haji Sobana yen Aki Musani keur nganjang ka Ki Sahudi atuh tekung silila torojo be nyamperkeun ngahaja manggihan sema Andi mah teu miluan masamuan leos be turun ti imah dan dadakuna mah rek nepungan sepdana bener eta oge di panggihanana mah ngan ngobrolna teu lila lusa terusna Andi init kabalong langsung ka saung lisung deui wae ari breh teh pamiarsa bentrok jeung nu keur nipung duaan mun saurang mah ngadadak gacor gercek bari sura-suri bari rundat-rindat tayelian ti biirah nu saurang deui mah sanggeusna imut ngegelenyut teh luk bae tungkul bari katempona rampang rempeng samar pola pelet Cipancar eta teh nembe oge sawengi sos ngurunyung deui bade ngalongkan si Kumpai pangintennya yang ani teh ahiu dadau hahaha baku si bibi maritos kamana karep teh ngalongok si Kumpai matuh kada lirungku ceuk Andi bari ngareret kanu keur uman iman man iman jeung bari itak-itakan dirungkup mata napi dirungrumnya mengateh teuing datos ngadamel aduh biirah ngadadak ngagoak lantaran dicembe aku nyi eus
Nyantokna ka bibi ini si kumpai teh ieu mah ulah ka bibi atuh. Heuheuy deudeuh. Biira terus ngagonjak. Itu gerak si bibi mah pak pak ditotong heula tek ditotong heula gerak cik nyeis bari ngejewang halu tina leungeun biira itu kitu peta ka bibi teh. Ampun cek biira bari ngejengkat si anu rek kabur bari teu eureun cikikan cikana halu bang nyeus lumpat ka tambakan balong bari saterusna ngareret ka tukang pinuh panangtang si anu hayang diudag. Andi surti koleset be manehna kaluar ti saung lisungna maksudna rek nuturkeun tapi nyeus kentak lompat mulu ka kebon sisi balong tetalang ke Andi sakiat udag malah nyau geus meulaan nu diudagna. Nyeus nu kelumpat lain deui luas lantaran Andi ujug geus aya di hareupeun antukna teu bisa disingkan deui nyeus ngagabrug anu saterusna nyusupkeun sirah kana dadana. Andi bangun anu hayang jente ngadengikeun ketugna jajanten. Pamiarsa sadayana yumponan janggina Andi ka Kijanta teh datangna sore-sore tina naon balik peuting oge lantaran kabeneran kerecaan bulan. Teu salah tina ijiran Andi teh Kijanta ngumahakeun yen ni Tarsiah nu nepi ka kiwari tacan aya moal datang. Ongkoh ayeuna teh mun teu peuting sok kaganggu ku dedengian dipipir sadaya nu ting keteup lempang kawasna leuwih-leuwih ti saurang. Tapi ari di teang mah teu manggihna naon. Kungsi kumanehna di taheunan pipireun imah teh. Di aburan lebu hayu peutingna kadenge deui anu peuting keteup ari ditempo isuk-isukna bener we. Tembong tepak suku menirapangan lantaran lebu garing jadi teu pati jelas. Ngan sidik bisa dipapara tapakna teh teu sakumaha gedena. Didongengan kitu teh Andi ka ngahulang ngariras kana kejadian peuting basa di Cipancar buah tegah teh manco kadinya ku kisuna maksud poe hari tarik balik deui teh tulus. Saterusna manehna deuk meuting lantaran kasurung ku kapanasaran. Bener we kakaralu pas isa kadenge di pipir aya nu peuting keteup teu beda ti laku lampana nu keur ngintip. Kakara oge ani ngajengkang deui mukakeun bentuk hareupna. Di pipir kadenge sora nu nyikik sora awewe. Mana nu disohorkeun jago tutugan teh. Coba sang hareupan kula hayang nyaho nepi ka mana wawasena. Buah itar Andi ngagentak ngajengkang ka pipir tapi taya naon-naon sanajan jelas sakulilingna mah caangan ku cahaya bulan. Taya naon-naon tapi sidik sorana. Andi terusna kotetengan yangan kaditu ka dieu. Heug manehna mancokeun tungtung irungna nggunakeun ajian mata angin. Tapi teh heula teh reaksina. Geus kitu nancepkeun haur konengna kana teuneu. Bari ngagunakeun ajian celilentah tapi nya kitu. Tanda-tanda nanaon eueuh tanda-tanda nanaon. Pira aku sugan dedemit mah ieu. Andi ngageurentes dina jero hatena bari terus noyod dek balik deui ka imah tapi kakara ge carek nincak kolodog
Ngadadak kadenge deui suara nyingkik disusul ku suarana jelas suara awewe. Pokna bet matak ngudang amarah. Bener-bener suara awewe. Masalah nu basa penting ngarita teh ya. Tapi naon sababna bet make langsung nangtang ka aing. Andi ngagerentes deui. Heug manehna mancokeun deui tungtung irungna geus kitu. Teu antapara dipelesat manehna ngagunakeun gerakan angin puyuh ngocorelat kana hiji dahan tangga muncang bari langsung nyambarkeun leungeun. Nyambarkeun leungeun buntungna nu dibarengan ku gorohon. Montong intip-intipan kuntilanak. Naon bakuna Andi kanang tangka kula. Ngadadak dina dahan aya nu ngeplesak luncat ka handap. Montong lebat arinya mah bika butuh diri kula. Ayo tegenan ulah miuni ayam lemba. Cek Andi bari terus dirorot nuturkeun ka handap. Pal Andi kukula mah burung diladenan. Nyaritana bari terus ngadagu di handap. Sasta teu antapara deui seblut bae manehna ngirimkeun jurusna. Sakali ieu mah manehna teu ngagunakeun kekebutna. Demi kitu Andi langsung ngawangun gerakan tapak jalan. Lawan kontan ngegerok lantaran dadana beunang dihancap peurup katuhu Andi. Tapi tetela manehna teh tacan naon-naon ngagentak ngancorelat. Kalebah katuhun Andi bari nyemberkeun peureupna. Andi likat ngagilak katuhu. Ngareuneukeun badana bari ngahadang ku leungeun katuhu. Leungeun buntung ngancak kana careham lawan nepi ka ngarasa teu kuat tinta goro ku leungeun buntung. Mana ulah gampang nang tangguh dilanak. Cek Andi bari terus nyusul tepus ku gerakan leungeun katuhuna. Tapi lawana sanajan tadi ngoceak ngagentak manehna ngocoreat bari nejehkeun dampal sukuna mendirikan ngarempot bari sampai kapola nyengigirkeun badana tapi telat dampal suku lawan kaburu ngacidak manten jeung ke kana kekemplongna. Andi nepi ka ngagerulirih lantaran kekemplongna ngadadak seueur bari ngagerung teh badana nyengeng ka gigir corelat lawan malik bari nyamperkeun peureupna Andi rikat narik suku katunas sapeakna katukang ngawangun gerakan bae elek bareng jeung ngepos peureupna lawan anu nyampak di gigireun Andi ngagetak ngangsorkeun sukuna katuna ka hareup bari nyamberkeun dampal leungeunna katuna deuk dipake ngepang pigeulang lawan. Tapi nu diincarna ringeus lain lumayan sarta teu disangka-sangka manehna ngagentak ngajauh ka luhur bari nyamarakeun dampal suhuna. Cedak Andi ngageruk deui lantaran sirahna kalasa asa dipentur ku popongkol. Titinggaliana ngadadak ranya nepi ka badana ngudupuk ku tarik-tarikna jejekan. Hayo gerah jani lawannya nyarita kitu teh bari nyamberkeun deui dampal sukuna. Deuk mindos sirah Andi nu harita keur niu tapi teu sababari cek Andi. Tapi sababari cek sangkaan sanajan bener harita Andi katempuna siga anu geus leungit budi ilang daya. Bareng jeung nyempekna dampal suku sakilat Andi ngakulimpa malik ngaheatkeun dampal leungeunna tapi lawana oge teu gana-gana ngahambatkeun dampal sukuna peta. Tepeta lakuna kacida gagabahna lamun seug teu dibalitungkeun pibalukereunana. Harita oge barang kabireung Andi aya hojana meta manehna gentak luncat saterusna nglayang ngaliwatkeun badan Andi bari najongkeun sukuna kana leungeun Andi. Lamun ninggang kanu sejen mah paling-palingan ngegentakna
teu leungeunna eta oge mun bari nandingan kecepatan gerakan lawan. Tapi Andi mah harita teh ngakentak mah ngulawitkeun leungeunna. Iwal lempa suku lawan teh geus hasil dicarakeun kanengna. Keuningna pisan anu pikeun Andi mah hal ieu teh dipake kesempatan pikeun hudang. Bari suku lawan dipake pamuntangan waktu lawan ngecetkeun sukuna gancang ku manehna di resotkeun akibatna hebat unggih. Keut bae lawanna disusut sedang Andi geus ngajega dina taneuh bari sayaga. Bener-bener hebat teh salah pilihanana. Lawan nadon nyarita balik nahihi sarta miteun tempo dicoreatna barengan leungeun katuhunu ngadius teu beda jeung nu deuk ngabejadkeun dada. Andi lain bae ngaranjugna mireung kahebatan anu jadi lawan. Manehna rikat ngawangun gerakan tepak jalak tapi manehna ayeuna mah rupana cukup ngarti ngakentak ngajorelat kagigireun Andi. Sarta teu tetep ngancamku beureup na deuk ngahanca caream. Andi ngajorelat tina jurus langsung sang. Tapi lawanna cepat ngagunakeun leungeun kencana duh. Dampal suku Andi beunang dihancaku timpukan miring Andi nepi ka ngoceak bari ngagentak ngajetkeun sukuna seret malik. Maksudna deuk males narajang tapi tetela. Kesulitan gerakan nu jadi lawan teu bisa diungkulan. Kalawan sakilat nakal beureup geus nyemprot manten. Nu moal salah deui deuk ngagejrot kana cukang irung ngagentak Andi ngawangun gerakan cukup triut plos. Panarajang lawan bisa digagalkeun sau beureup datang deui plos deui ngahancat tempat kosong. Andi nya kitu keneh tenggelanana plus pos teu bisa nembus sasaran lantaran bari ngagunakeun gerakan cukup triut. Bari gerakan cukup triut teh manehna oge bari malik nyerangan nyaeta ieu pada teu bisa ngasupkeun tenggelan. Lamun terus-terusan siga kieu mah kalahkan nimbulkeun kacape. Tepugu mikir kadinya Andi ngagentak Andi ngawangun gerakan heula ngagerapak nu dikombinasikeun jeung gerakan lelet sama. Pugu we tumrapna kanu jadi lawan. Lain deui ngaranjukna ngagentak manehna luncat. Nyalametkeun sukuna bari sateka pola ngajejakkeun damba sukuna. Tapi Andi rikat ngahadangkeun leungeun puntungna. Duh. Aduh. Awor jeung damba sukuna dipika ngocak sarta badanna ngaleab katukang rek gerag-gerag. Andi teu mere kesempatan gentak manehna nyusul tepus ku leungeun puntungna. Walau kaya lawanna teh geus bisa ngajaga keseimbangan badanna sanajan sukuna lapak sabeula corelat bae manehna kagigireun Andi bari peureup katuhuna ngan tius teu beda jeung nu deuk ngabejadkeun dada. Andi lain bae ngaranjugna mireung kahebatan nu jadi lawanna. Manehna rikat ngawangun gerakan tapak jalak tapi manehna ayeuna marupana cukup ngarti ngagentak ngarejat kagigireun Andi sarta tetep ngancam ku beureup deuk ngahancat caream. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunarsi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.